kesadarannya kepada para tamu undangan mukarram untuk dikasih jalan. Kami mohon kepada tamu undangan kesadarannya untuk mengasih jalan kepada Syekhuna. Mada'an lillahi Nabi Muhammad. Kampung naon namanya? Kampung naon? Efekna alif kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim was siratil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala fi ayatin akhar. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Wa qala sahibul burdah ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabb.
fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya Rabb. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami ya Rabb. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat fanfa' biha kullana ya waliyan ni'ami ya Rabb. Ya Rabbi wakhtim li qariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana ma madaya wasi'al. Eta teh burdah mang efekna leutik deui. Eta teh kitab burdah dikarang ku Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, orang negara Mesir. Jalmina buta, ngan anjeuna tiap dinten rindu ka Kangjeng Rasul. Setiap dinten nangis hoyong tepang jeung Kangjeng akhirna ngarang kitab siiran 160 bait. Ari kitab tos dikarang, ari ngaranna can boga. Ieu kitab naon anu pas. Ngalamun Imam Busiri aiku naon torojol Kangjeng Rasulullah bari nyandak solendang. Cek Rasul ulah bingung-bingung Busiri, aranan be ku anjeun ieu kitab burdah, maknana solendang. Mun urang mah urang Sindang Sari pangais, ibu-ibu kaleuweung mawa suluh di ais kaduga teu? Kaduga teu di ais? Kaduga. Tumpangan ku kalapa 4 hulu, tumpangan ku anak di luhur nyeungcleu, kaduga. Ta ieu solendang. Mangkana lamun make sorban salat mamang make ridah tadi kiri sunnahna kieu tah. Tah ngaranna ridah. Lamun diudengkeun kana hulu ngaranna imamah. Itu kabeh make ijazah, sanadna kedah itisol. Ulah saudeng-udengna bae doang lepet beubeureng ge. Mantak jelema make udeng teu ijazah teu bagus. Tapi lamun geus ijazah sanajan metode sedep kadeleuna. Tapi lamun teu ijazah main guweng-guweng bae. Rapih nama ngan eueuh harismatikna. Sabab teu ijazah. Al isnad minad din, sanad teh sebahagian tina agama.
Tesembarangan guru-guru urang kolot baheula melajaran ikro, melajaran alif-alifan itu melalui sanad ti guruna anu tembus langsung ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kahebatan kitab Burdah anu dibaca tadi, lamun jalma tukang ngadawam kitab Burdah iirahage imahna jeung lemburna bakal langsung ditoong ku Kangjeng Rasul, hayang ditoong ku Nabi. Moga-moga bae lemurnya ditoong. Jore cenah kiai jalana atuh teu pasine jalan Kangjeng Nabi. Noongna. Moal ke semuludan mah bagus tahun hareup mah. Ya Rabbal. Nu penting mah darek ibadah urang dieuna. Amin. Masya Allah. Nu kadua lamun jelema tukang dawam burdah, rizkina ku Allah bakal dibere cukup. Amin. Nu katilu lamun jalma dawam kitab burdah eta ahli kampung bakal dijadikan ku Allah manusia nu rajin ibadah. Anu kaopat lamun jalma dawam kitab burdah anak incuna bakal dijadikan ku Allah orang-orang saroleh nu sangat luar biasa. Marelinya kitabna murah ibu ngan 20.000. Ayat ya berjanji nu beureum nu hejo ta eta aya berjanji, aya maulid syarafal anam, aya simtud durar, aya maulid dailami, aya maulid deba, aya maulid burdah. Sadayana eta kitab ngalem ka Kangjeng Rasul. Sakitu bae eta mah pengalaman darawamnya eta kitab burdah. Cenah teu bisa nyorogeun ka kiai. Kiaina teu bisaeun sintrek. Teu kumaha jeung kiai teu bisa ngetakeun burdah. Moal bisaeun kiai mah ieu jabarna kudu kieu, ieu kudu kieu. Para hadirin. Al mukarramun para kiai, para sepuh pina sepuh bil khusus kasepuhan kiai kampung setempat. Ku kaula sangat dipika hormat maupun kiai uleman anu ti luar ieu kampung. Urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang, guru-guru urang sing paranjang yuswa nu bararokah. Aparat pejabat pemerintah bil khusus kepala desa beserta jajaran. Ku jisim kuring dipika hormat, mudah-mudahan para pejabat tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat kampung Sindang Sari anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabada ngayakeun muludan urang kampung Sindang Sari khususna umumna urang sadaya sing dijantenkeun manusia anu rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kunaon ieu urang kudu muludan? Jakang jeung Nabi nageh geus teu aya. Mohon Nabi teh tos teu aya, tos pupus di Madinah, makomna be aya di Madinah. Mudah-mudahan urang tiasa zarah ka ditu, amin. Tapi cekang jeung Nabi kieu, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Cekang jeung Nabi hirup aing mah bagus bae pikeun daria kabehan. Bahkan cek Nabi paeh aing geus eueuh di alam dunia, cekang jeung Nabi bagus bae pikeun daria mah. Sahabat bingung. Cek sahabat punten Rasul, mohon ari hirup anjeun mah pasti bagus. Ya nu kami bingung maot anjeun. Ai kitu maot anjeun bagus bae pikeun kami. Kumaha kitu maksudna? Cek Nabi, hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup aing bagus pikeun daria kabehan selagi aing dakwah ngajak ka umat kana kabagusan, kana pitutur anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, maka hirup aing bagus pikeun daria, cek Nabi.
wa mamati khairul lakum, paeh aing ge cek Nabi bagus bae pikeun dari ya kabehan. Mana bagusna? Anna a'malakum, sanya-nyana amal aranjeun kabehan, tu'radu alayya, bakal ditembongkeun ku Allah ka kaula fi kulli yaumi itsnain wa khamis, tiap-tiap poe Senin jeung poe Kam. Tak iya amal urang Bu ditembongkeun ka Kangjeng Rasul tiap poe Senin jeung poe Kam. Tah ieu kuari malam naon ya, isukan ditembongkeun ku malaikat ka Kangjeng Rasul. Fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum. Lamun bae umat aing cek Rasul keur berbuat amal bagus, dulu nuker salat sunnah, nuker maca Quran, anu keur maca salawat, anu keur ngaji, anu keur muji, anu keur ngalaksanakeun ibadah nyen kabagusan, di antarana keur muludan ditembongkeun tah. Ya Muhammad deuleu umat anjeun, terutama urang Sindang Sari bau dulu keur malam Kamis ngayakeun muludan, Masya Allah sampai karuyuk-ruyuk nu hadirna ge. Deuleu Masya Allah aya nu tungkul bae salak beak opat, aya nu ngabulak bae ngarokok teureun-eureun, terus kan ngarokok majaku lagi ngarokok, aya nu jeklan parsel bae naon sih eusina panasaran aing mah cenah ieu. Ieu sari mina sakura tapi sedap cenah. Ya Allah, aya nu maca salawat, aya anu tahlil, aya anu zikir, aya nu maca Quran, aya nu nyeun kabagusan, ditembongkeun ka Rasulullah. Kumaha eta? Begitu umat keur berbuat amal bagus, istabsyartu bihi, aing atoh cek Nabi, umat aing keur nyeun kahadean. Wa ma ra'aitu ghaira dzalika, tapi di deuleu umat Rasul keur doraka, deuleu nuju di slot, deuleu anu teu salat, anu teu ngaji, anu ngabohong, anu sagala-gala nyieun kagorengan, ditembongkeun tak ka Rasulullah. Tah Muhammad cek malaikat amal umat anjeun. Kumaha ta Rasul hewaeun? Heuy Bo, kumaha ta Kangjeng Nabi hewaeun? Henteu horeng Nabi mah. Kumaha Nabi? Istaghfartullah lakum. Kangjeng Nabi mah mangmentakeun hampura pikeun urang, Gusti hampurakeun dosa-dosa umat abdi, ja umat abdi mah bararodo aripis kaimananana, laleutik awakna mah tapi gelede hutangna. Pan seserian doang nu boga hutang. Moga-moga beres munudan kabalayar. Ulah nginjeman Bang Emok deui. Eureun sareng jadah doang. Eureun tungtungna deuleu warung bangkrut. Hutangna gedean. Dordar be. Salaki jeung pamajikan. Nya. Moga-moga beres muludan sing kabalayar. Ulah sieun kalaparan, ulah sieun teu barang dahar, itu geus jaminan Allah. Bahkan Kangjeng Rasul hadirin urang ya kuari kabehan nu mantak pare buahan keneh, kadu buahan keneh, kalapa buahan keneh, manggah berbuah keneh, rizki urang aya keneh, bahkan loba keneh lantaran ikut doa tangan Kangjeng Nabi. Kumaha kitu Nabi ngadoana? Di Madinah aya masjid ijabah. Rasul ngadoa 3 perkara. Ieu doa Nabi nu 2 diijabah ku Allah, nu hiji henteu. Mana doa Nabi nu diijabah? Ngadoa Kangjeng Rasul pikeun umat. Ya Allah Gusti, umat abdi ulah dibere cobaan jeung siksaan ku Gusti di dunia sehingga umat abdi kalaparan sampai mararaot. Kumaha cek Allah? Muhammad, doa nu ieu ku aing diijabah. Moal umat anjeun sampai paeh gara-gara kalaparan.
sabarat tahun orang Sindang Sari ngajedog di Sindang Sari aya wah urang dia sampai paeh gara-gara kalaparan. Jawab. Desa naon ya? Sabarat tahun bapak ngajedog di desa Bejon. Aya eueuh para hadirin umat Kangjeng Nabi nu sampai paeh kalaparan. Lamun paeh teu nyatu mah aya. Untuk KBG paeh mah teu nyatu. Dah ka mana cenah ka Sarman buku paeh contoh ieu. Ai ku hari tuh cenah keur nyatu. Batu bobongkong kejo nu kitu mangaranna. Teu aya Pak Bu moal. Iyalah doa Kangjeng Nabi kurang kumaha Nabi. Ngabelaan banget nu karieu. Nu darugul teh. Ai Kangjeng Nabi amprekan ngabelaan umat kuat pohara. Ai kunaon umat tadi penta mulu dan 200.000 teu lunas. Jurig penjadah doang. Satahun sakali ai kumaneh ngalebokan rizki menang doa Kangjeng Nabi. Hayo mikir. Nu ngomong naon hareup jadah doang. Pan kerengama cenah kiai. Iya gara-gara jalan goreng kieu lah aing tungtungna ieu. Moal ke mah bagus. Bagus engke mah leus teh ilmu kabayan bae. Moga-moga engke mah atuh da lejak wareg si tambalan setik-setik. Ngan aing karak jadi mubalek geus 30 tahun, kuat asruk-asruk ka sawah mobil aing tadi. Beuh ngagaruk kitu keun mobil. Tapi indah kula resep bae, potodak kitu keun. Bukot blok paping blokot kiki anjing. Mantap tadi eta punten kesepuhan. Tadi mantap kurang langsung lapar bae eta ka kikis tadi. Ya Allah, atuh teuing setiap aya nu bagus aya anu disebut bagus eta nu goreng. Disebut kota eta aya kampung. Kartos. Tuh Kangjeng Nabi deuleu ngadoa pikeun urang. Kurang kumaha? Para hadirin wal hadirat, masyaallah doa nu kadua mah teu diijabah eta Kangjeng Nabi. Mana ngadoa kieu? Cek Nabi Gusti moga-moga umat abdi ulah aya percekcokan di antara umat jeung umat. Nah cek Allah Muhammad nu ieu mah ku aing moal diijabah. Umat Rasul pasti cekcok. Hayu we ieu mah kieu itu mah kitu ieu mah kieu durner terus-terusan. Ulah aneh. Ulah aja baroning umat jeung umat urang be jeung pamajikan. Atuh beda pendapat bae pan eta. Pamajikan urang hayang kieu, urang hayang kitu. Bener. Salaki pan ego rasa aing salaki. Pamajikan deui teu heuh, teu menang diatur di haram jadahna mah deui. Pan pihewaeun eta. Ya Allah bala hadirin. Geus para jamaah sadaya, ternyata ditembongkeun. Ieu amal urang masyaallah ka Kangjengna. Ya Allah lamun bagus Rasulna atoheun, lamun teu bagus Rasulna mang mentakeun mantak disunahkeun puasa Senin Kemis. Naon sababna? Sabab amal urang ditembongkeun, urangna keur puasa sunnah keur ibadah. Tuh, kartos. Euy, kartos. Nu mantak urang kudu muludan deui, Pak. Ye. Nu mantak urang kudu muludan. Sabab ieu urang mah rumasa hirup loba tiada hari tanpa dosa, tiada menit tanpa dosa. Urang mah unggal poe nyieun bae ndek ngaji nyieun dosa, keur ngaji nyieun balik ngaji nyieun dosa, memeh ngaji nyieun. Heuh ira ibadahna tah eta. Makana lamun eueuh syafaat Nabi masyaallah, makana jalan ka surga teh jelema asup ka surga. Ingatkeun bahwa balik ka imah hanya melalui 2 perjalanan. Sabaraha cenah? Sabaraha? 2. Hiji fabi rahmatillah. Jelema asup ka surga ku rahmatna Allah, lain ku amal perbuatan urang. Anu kadua cek Nabi wabi syafaati sababiyah syafaat aing cek Kangjeng Nabi. Matak ieu urang
muludan cenah tiap tahun beak ratusan juta atuh can ayana naonan dibandingkeun jeung doa Kangjeng Nabi, dibandingkeun jeung jasana Kangjeng Nabi, ngadoana Kangjeng Nabi pikeun umat ulah sampai kalaparan. Kurang kumaha eta Kangjeng Nabi. Masya Allah para hadirin, sehingga Kangjeng Nabi sampai nyarios ka Gusti Allah, Gusti cek Kangjeng Nabi, ya nu penting mata kula pelalit sia kana muludan. Cek Kangjeng Nabi, Gusti ieu neraka nu 7 neraka wios dieusi ku awak kaula, nu penting umat kaula ulah aya anu ka neraka saurang-urang acan. Rasul ngagadekeun awak, Rasul ngagadekeun jasad pribadina demi untuk umat. Wios Gusti abdi anu ngeusi neraka, nu penting umat abdi ulah aya ka neraka. Kurang kumaha Nabi? Nek pelit keneh bae kana muludan, nek badung keneh bae ka Kanjeng Nabi, nek teu ngadenge bae ka Kanjeng Nabi. Kurang kumaha? Nah, malotot naik. Punten ya Abah Hajinya, Abah Haji anu dilebat ya punten, ya Allah kesepuhan ampura. Kurang kumaha bala hadirin wal hadirat, maka sabab sakitu tapi bari sanajan jeung sakieu ieu urang sidang sari sakieu mah bau atuh hebat ieu muludan. Masya Allah tendana deuleu campur depan nu ieu mah langsung tina beutina dielas ya teuing. Pokoknya mangke jaga di akhirat lamun tendana campur orang Sindang Sari eta. Bakal jadi saksi di kiamat ya. Gagabah. Majeunna digebuk ku malaikat awi ngahalangan. Cek malaikat saha dia? Awi. Nek naon? Aing baheula ilu muludan, malaikat ulah macam-macam ditojos ku aing. Bakal jadi saksi. Itu mah aya mereka tulah nu ieu ieu UMG urut moe gabah cenah heula teh. Masya Allah. Dulu panitia keluh kesal caperiut hulu asup angin Mang Iman kakula nelponan unggal poe bae. Abah Haji damang ketuk Mang Iman kada hilap. Heueuh cek kula. Kula bener loba heuhna ge. Doakan we Mang Imannya kulana cager sehat Masya Allah Rabbana Karim. Insyaallah kula datang jam 9. Mohon cenah Abah Haji tadi maghrib deui. Abah Haji geus di mana? Tenang. Abah Haji nyandak mobil luhur cenah nya jalanna goreng leus teuing mobil kula lamun maik kene kula mah ridho ikhlas pake muludan rejet los asal gantian we ku panitia. Jatuh kumaha tuh. Terus atuh jakarake mulai. Bahkan para hadirin geus mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak ieu tasakuranana orang kampung Sindang Sari ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah, sehingga ngajadikeun saksi jeung bukti di poe kiamat mah bakal Kangjeng Rasul urang dieu pangheulana digusur ku Allah ka surga. Ya Allah, masya Allah deuleu panunyeun parcel nunyeun anu anu nanya ka kula Ki Jamal eta berkat ku ari kumaha sih kumaha gitu berkat aya nu asah aya nu atah aya nu asak mana eta nu bagus cek kula atah bagus asak bagus aya cenah nu bagus nya atah nya asak eta mah jeung kiaina bae punten aya indek muji ganjaran nu asak dalam nuasak mah Masya Allah nuar cau kakak keleweng eta lempang dihitung beres eta lauk emas nyen pesmol nyen artina rendang daging naon bae kumaha cek pemajikan kak geura tewa kotok jadi kami mah dipanai gelang teusah muludan teu menci kotok lembur lah kotok negeri mah lain deui di kami mah tanya aya geura ulin ka panai gelang kunaon tesah dipanai gelang muludan teu mencit kotok di tatangga kula kamari kot ngepung tos dohor kot ngedapang bener yuk kawi kunang kitu kan Kak waduh cenah be teu beunang kotokna terus kepung jeung minantuna dua turun kabeh bluk be kena buat kena WC
Potlolok ina terus Kak jadi saksi di poe kiamat. Saksi hangit tapi na suku cenah. Laju dipencit paneta kotok. Dibanjur ku cai, dicabutan buluna. Kesel teu? Kesel teu? Kesel nyebutan bulu kotok. Eta jadi saksi teh. Jaga di poe kiamat digebugu malaikat urang dia, bulu kotok ngahalangan. Sadia ya bulu kotok. Terpercaya atau payah tiga laku naon pajar kiai bohong ya mah pohara pala hadirin mantak alamun dak nguji nu asak mah beda gawena al ujroh bi'tibaril masaqoh ari upah kumaha capena gawe ari mah panuki mah babari meuli besarimi meuli beciki ciki nama tilu kardus dijejel-jejel supaya mungkuk kadaleuna cenah loba gandeng aing nyaho aing ge pancena kieu nyaho pugu kitu santri aing ge mun berkat sigana kompak eta bab kitu eta bagus lah kadang cenah muncuk kula cenah pajakeun loba orang kardus tapi resep bae alhamdulillah jakabehan ge kuring yakin lain karena berak ibu ulah karena berak tapi urang mah karena kangjengna atuh lamun lain kangjeng Nabi memantak lamun ngahadiran muludan hiji ulah karena mubaleg karena muludan Rasul be datang neuk sata neuk sakieu mah nu kadua ulah karena berkat sangeunah-ngeunana berkat nu kieu bakal jadi cocok podol di luar ieu anggur ieu jeruk ieu mah melon ieu mah lokasin ieu mah daging dulur sabates ti koro doang lewat ti koro naon ngaranna tahem hangit lain pepatah kembang lagi geus bau pejus kembang tai paneta sakitu nilaina berkat mah pala hadirin tapi hadirna ibu ka dieu jeung bapa mantak nu hade mun ngahadiran muludan niatan ti imah nu hararade niatan ti masyaallah makana cek Imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin au qaryatin au mahallatin quri'a maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta tepati-pati aya hiji imah aya hiji kampung aya hiji tempat di mana di eta tempat diayakan peringatan maulid Rasul illa rafa'allahu al-qahta terkecuali Allah bakal ngangkat penyakit paila ka eta ahli kampung geus lamun masyarakat tukang muludan lemburna moal pai hayo jawab hayang subur hayang paila muludan gedekeun lunaskeun bayarna hei ieu mah aya muludan 200.000 teu lunas ari anak aya HP langsung mabur ka malingping ya Allah eta harga HP 1,5 juta HP Android paling murah eta ge HP na HP Cina can diislamkeun heula ari kunaon muludan teu lunas kumaha jawabna geus teuing cenah muludan mah bebarengan ieu pan urang mah kos kitu pala hadirin wal hadirat tamakana ibu-ibu bapak-bapak ta cek Imam Jalaluddin lamun eta di hiji lembur di hiji tempat di hiji mah diayakan peringatan maulid Rasul maka ku Allah bakal diangkat penyakit paila amin amin ya rabbal adge bakal subur mahmur bahkan ieu dengekeun lamun ganjarana hayang dibuktikan di dunia keneh eta sedekah 3 perkara hiji sedekah maulid bakal kes ku Allah ditembongkeun di dunia keneh masyaallah 2 sedekah ka indung bapa sanajan indung bapa beunghar duitna miliaran sawahna ratusan kotak pala hadirin tapi eta anak merhatikeun ka indung bapa masya Allah mak cek anakna ya abdi boga milik hayang kadahar ku emak ya 1 juta lah ceng jang naon jang mage boga ih sanes kitu mak ieu mati abdi dulur eta indung celak beceurik cek indung nuhun Gusti
Gusti kesmasian akhlak saya ka putra abdi ge mampu artos 1 juta 2 juta mah aya tapi anak abdi geus peduli kanu jadi indung bapana nuhun Gusti kecelak cimata indung kecelak 1 air mata kecelakaan 1000 malaikat turun ngadoakeun ka anak nu model kitu mentak teu amin telok mere ye ka indung bapa kumaha kitu indung mah deuleu indung mah jol bein cuna ceng geus dahar tacan mah maoyot ai kitu bapak ka mana bapak gering laju can dahar ti isuk tacan indung ngelenyap hatena langsung gegeran ka imah anak assalamualaikum waalaikumsalam ai naon mah aing hayang kiih ai kitu di mah aing sanyo rusak horeng manteu gegeran ka dapur horeng neuleuan bisa eueuh beas di deulean bisa eueuh anu bener bae gegeran balik deui aing balik deui jageus kieu cek indung padahal teu kieu teu naon langsung nita adina ceng kakak dia anteran tah biasa 10 liter tah eta duitna tah ieu laukna tah ieu nanaonna tuh indung sampai ka dinya aya wa urang Sindang Sari sok noongan imah indung aya ngan milu nyiuk tangkorak sia mah jam malo bakene pare anyar cenah nu abi mah geus beak nu kitu aya weuh kabeh dia lain aya deui haram jadah doang atuh aya mama ketan ge boga sakalian bae cenah mah jeung ketana hayu ngarambat ka dieu ka ditu ka opak-opak rengsek ku sia tadi bawa kabeh jam mah teu narak meureun anak abdi mah cenah hayang jajan tuh coba eta pohara mantak sodako ka indung bapak bakal kes ditembongkeun wapak bade usah sagede anggel ai ka indung bapak pelit moal mempan wapak dia nage tok ceuli aing tah wapak asli mah indung bapak meme usah mak doakeun abdi heuh wangi doakeun dia kumaha ieu mah abdi kieu usah inom caina geura berangkat mah buru kunaon langsung berkah. Ya Allah Gusti cek indung anak abdi usahana sing maju ya Allah ja anak mah 12 ya Allah tapi usahana kieu bae mana abdi keureuneuh deui ku ari salaki teu usah ngalumbu bae segala mak buruk moga-moga tuh ya Allah saya anak abdi ya Allah salah saja anu maju ya Allah diijabah indungna bener bae menang 4 poe anakna dagang cilok didorong make gerobak terus maju teu mundur-mundur berarti diijabah si eta mah doana hei jol deui saurang anak kumaha maya abdi usaha kieu bae hayang nantu aceng abdi mah hayang nu puara ya usaha nya atuh ulah katinggalan ku deung-deungeun hayang nu sabat abdi mah usaha teh oh tenang didoakeun puah bener bae ngojek sabat teu kaudag mana teh coba tuh mau ulah kieu bae abdi usaha supaya pohara pernah cara deung-deung khibar ka luhur tenang ceng doakeun ke mah bueh dagang pucuk kalapa mah itu bener eta usaha paling luhur deui eta doa pan kitu pala hadirin aya urang mah makom wali amprekan di jarah lain teu meunang jarah ka makom wali dasarna ge kudu ngaramat ka wali wali mah orang soleh doana diijabah ku Gusti Allah ulang kitu menta kadinya ka wali al muta'alliq yatasarrafu bi sarafil muta'allaq al muta'alliq jalma anu nyantelkeun yasrafu bisa mulya bisa rafil muta'allaq kumaha nu dicantelanana kitu lamun nu dicantelanna jelema soleh urang bakal kabawa mulya ku jalma sok ulah jauh-jauh gek bekakan biuk deket kiai eta minimal pan cai daging mah kabere cai semur mah bener atunya gek bediuk deket kiai ku panitia kiai mah dibere rokok urang mah henteu minimal atuh ngilu ngarokok kanu kiai atuh komo ya ka indung bapak urang pala hadirin wal hadirat geus karamat nu asli mah indung ba ieu memakom indung bapak tilok di jarahan ya Allah Rabbana Karim Masya Allah derbe balik ka Sindang Sari be cenah ieu kula kudu jarah kali wara
Ay gitu, mal endah mah ustad kiai kula yang diantar jarah. Kemana? Benung bapak kula. Ay gitu, kula ngimpi dicekek kula. Tah, ay kana makom wali urang jarah, ay makom indung bapak urang tadi jarahan, moal mempan doa wali. Bakal nyangsang doa wali moal tembus kalau Lauhil Mahfuz eta doa wali pala hadirin sebab kahalang ku doa indung ba. Cana indung bapak kula mah bodoh temempan ke kadeng-dengeun ka anak nama alabatan doa wali. Artos cana indung bapak kula mah tilok salat lain urusan orang urusan manehna jeung Allah. Iyalah pala hadirin indung ba bahkan cek Kangjeng Nabi kieu seluruh umat aing bakal menang sapati aing cek Kangjeng Nabi ngan aya hiji golongan anu moal menang sapati aing saha wal aqu liwalidai jalma nu tukang lunjak ka indung bapa moal menang sapati aing cek Kangjeng Nabi. Naudzubillahi min. Mantap pemuda parawan kasep bager gelis jubur rauk nu hormat ka indung bapak nu sopan ka indung bapak. Ieu lamun lain kurang dimuliakeun aku saha deui jadeng-dengeun mah belum tentu ngahormat ka indung bapak urang bener leres teh neng belum tentu ku batur mah dihormat atuh ku saha deui lamun lain kurang ja indung mah baheula ya Allah pala hadirin waktu uji-ujian eta ka anakna gering di rumah sakit tileupeuting indung mah teu hees ngajerit ka Gusti Allah mementa kumaha Gusti mending kene abdi bae nu gering tibatan anak abdi mah kitu tah indung mah. Tapi kunaon ku ari loba jelema bedegung ka indung bapa. Tah bener. Awas wahai pemuda, wahai pemudi, wahai masyarakat, salagi aya kene indung bapa senangkeun naon kamampu urang hayo turutkeun ka hayang indung bapa. Mudah-mudahan orang sing termasuk jalma anu bakti ka indung bapa ya robbal. Nah terus ge sodaqona ka indung bapa bakal diganti ku Allah. Tilu lamun sodaqona hayang kes diganti ku Allah sodaqona ka yatim pia. Oh sok urang dia sodaqo ka yatim jadi setahun sakalinya bulan Muharram teh ya kudu nama ulah saminggu sakali mun bisa mah mun bi tasat ulah setahun sakali saminggu sakali mantap kurang pak kudu karunya kaya tim pia kaya tim ge kudu karu terutama indungna nu masih kene ngarora naon seserian teu puguh. Atuh matak naon sakali-kali ulah anakna bae nu dikarunyaan indungna kunaon ulah tanggung nek ngarunyaan mah anakna jeung akur bapak-bapak ibu-ibu tuh saya mah kitu bae pan eta salaki teu meunang karunya ka batur kitu aya kitu kunaon kamari kula babagi yatim keur bulan Muharram sok eta bae ngahajangan niatkeun boga rezeki saeutik hayang berbagi gitu. Masya Allah dibagi 2 desa yatim aya 182 desa cek lurah jeung RT nya sakeneh ieu duit gede keneh oh bagikeun ka janda jompo dibagikeun ka janda jompo meunang setengah jam eta ki muslim balik deui lurah jeung RT kunaon wow teu sanggup kunaon di demo ulah kurang dangora kumaha ngomongna RT woi panitia woi lurah bejakan ka Baji Jamal ulah rangda kolot anu dibere kami ge sarua rangda cek ulah geus ondang kabeh sadesa rangda puyeng kula diondang aya 200 leuwih eta Abah Haji ya 300 bah campur tamah nu kewoh loba teu nu ngora aya gitu cek beribados jam sabaraha cenah kumpulna cek ulah jam 10 kumpul jam 10 jam 8 geus kumpul di mah kula
Cek pemajikan, heuy hudang kabogoh tuh darah ratang. Bangsat gitu kan. Cek kula ka pemajikan, hop umi bae bagikeun, kula menang bagikeun yatim. Bu atau ibu-ibu mana kula tunduh keneh. Jam 8 tidak lagi jam 10. Kena barang paeh mah beda sih. Kanu gratis mah paheula-heula bae endegna. Bis itu kabagian bagikeun. Rangda ku pemajikan kula. Sasalawatan meniga rieung bah. Hang ka alam teh meureun ku kula eta. Sholli wa sallim da kami rombongan rangda bating torek gitu kan. Atuh aing nyaho dia rangda. Meni keheula aya eta kula. Bagikeun bah yatim. Aya budak leutik jojoakan masyarakat kula. Wah, cori. Atuh cek inun aceng kunaon teu dibere duit ku Abah Haji. Deuleu batur mah urang lemur jauh ge dibere duit. Aceng mah teu dibere. Cek inun heuy eta mah yatim. Ih, pan aceng mah boga keneh bapa atuh moal dibere ku Abah Haji. Kunaon mah eta bapa teu geura paeh deui cenah ih. Atuh kula karunya dibere deui kitu ge. Tungtungna ku aing kabeh masyarakat dibere puyeng. Beda kena barang paeh mah piomongeun bae. Laju eta baji jahran kamari mah aya nu masantren kan tahun kamari ka abdi. Baji muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Cek budak eta mobi nanti mana ti anu. Nek naon? Masalahkeun anak. Oh. Bere cai entos. Bere kopi entos. Keur barang dahar ku ngayuk-yuk bae geus beak 3 colobong cenah. Moal endah kudu-kudu dipanggian bisi beak deui ku aing gitu kan. Nuti mana ti anu cekul. Oh. Aya maksud naon Kak? Heh Abah Haji pugu ya rek masantrenkeun ieu cenah ya. Budak cenah. Naon putra? Atuh iya cenah. Ngan ngaranna yatim. Oh. Masya Allah. Ngan ieu mah masrahkeun dohir batin. Berarti hayang diparaban ku jeung kejo-kejona ieu mah. Yang kudu di ilmu, yang kudu di kejoan. Mun cek ulah mun aya kitu mah mun. Ari bapana ka mana? Pugu yatim baji. Oh, ari indungna dikawin ku abdi cenah. Bangsat dia kitukeun. Anakna diserahkeun ka aing, indungna dikeukepan ku dia. Atuh paraban ku dia biayaan jadi ya bapak terena kesrek doang. Hendak bae teh kula, atuh anakna mah ngora keneh kitu. Eta indungna teh karek bukan anak dua. Ari indungna kumaha dikeukepan, aya anakna diserahkeun ka urang. Naon teh hendak lah. Masih carian bayar jadah doang. Nanti jengkel eta kitu eta. Mun tah mah kumaha Bahaji atau abdi bapak terena abdi ge ngiring ngabiayaan. Doakeun bae ku Abah Haji. Pan kena eta. Ari mah indungna dikeukepan, ari anakna diserahkeun ka kula. Enak aja loh. Gitu. Hei, sedekah ka yatim piat. Nah, mudah-mudahan orang ku Allah ketika boga rezeki dikoet hate urang daek sedekah ka yatim. Tah ieu. Geus cek Imam Jalaluddin. Naon? Atuh ieu ku ari geus 45 menit. Tadi ceramah jam 10 lewat seperempat, ku ari jam 11. Kurang seperempat. 15 menit deui. Mana iman nya manceng aceng gitu ngomong lagi asal dongkap bae baca asal dongkap cuma enak atau jaing geus datang ku ari ceng ya terus tapi ya atuh kumaha urusan anang ke heula terus tepugu ieu ih sagala hitungan anang ke heula masyaallah hebat orang dia berarti ikhlas kayakeun muludana nah sebabna ya kula ge datang itu jauh. Tas maghrib kula timah datang ke jam 9 ngan 2 jam. Masya Allah hebat urang di ari ikhlas ngamalna. Moga-moga saterusna. Ya Rabbal. Tah cek Imam Jalaluddin anu kadua illa rafa'allahu al-qahta lamun jalma sok ngayakeun muludan hiji eta kampungna jeung imana jeung lemburna eta lembur eta ahli kampung Allah bakal diangkat tina panyakit paila. Amin. Anu kadua wal afat
eta ahli kampung moal diturunan pancabaya anu ngorbankeun jiwa amin wal baliyat moal aya balai nimpa ka eta ahli kampung amin eta masyarakatna bakal salamet hiji moal katinggang kalapa amin gitu pajana teh nyeri meureun katinggang kalapa bahkan moal digeger tawon amin gitu emang teh nyeri digeger tawon nyeri lah moal nusok muludan mah bahkan moal katabrak mobil amin moal katabrak motor amin moal tentu kang bahkan moal kejempet lawang pajar teh henek eta kejempet lawang nyeri kak koma genteng kieu mah mun kadang akan pais belut cek ulama dari bakal jempet lawang mah ai bakal salamet hirupna amin sataunan bahkan wal kharqa eta lembur mual kauruan amin wal gharqa eta lembur mual katarajang tsunami asal ngayakeun mulud tuh Masya Allah tah cenah kiai ngomong bisa bae pan tetangga kami kamari geus ngayakeun muludan labuh mainna potong leungeunna cenah bakal salamet ongkoh oh tanya sabaraha duit nyumbangna iya iya laju kudu sabaraha kitu sajalma anu nyumbang kana muludan opat 1 dirham sabaraha cenah sadir nah sadirham ulah nyurahkeun sadirham 10.000 teu kena salah eta sadirham mah 4 gram emas emas ku hari katakan 1.200.000 berarti lamun sadirham 4.800.000 lamun jelema nyumbang muludan 4.800.000 hirupna bakal salamet satauneun ulah amin ka itu sakitu mah nah nyumbang parcel genep doang tapi sanajan barejang gitu alhamdulillah tah bahkan kadituna cenah cek Imam Jalaluddin wal hasada lamun eta kampung sok ngayakeun muludan mah moal aya siling hasud tatangga jeung tatangga amin wal bughdha moal aya saling marah tatangga jeung tatang tah bahkan kadituna wal lusus moal aya paling kaeta lembur bisi kakak teu percaya penting ieu teuneun motor di hareup imah udah dikunci contina cokot ka imah bener teh ieu omongan Imam Jalaluddin satkan bakal aman satauneun kumaha kiai lamun isuk-isuk eueuh atuh nasib teh mangarana ulah nyalakeun kula pan gitu anna amalal maulid cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami anna amalal maulid amanun fi tilkas sanah sanya ngalaksanakan peringatan maulid bakal nyeun aman satauneun ka eta ahli kampung matak ieu muludan munasabah kudu digodeun lantaran pohara Masya Allah eta ganjaran dunia kumaha lamun ganjaran akhiratna dangukeun ya nu penting begitu eta jelema maot nu sok ngayakeun muludan maot fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir maut jalma nusuk muludan bakal bisa ngajawab pertanyaan malaikat mungkarna ya Allah ya nu matak urang kudu muludan kieu deui Pak sabab eta urang ketika asup ka liang kubur maut ngaranna dianterkeun kudu nyolatkeun langsung diturunkeun maitna ya Allah eta mait diturunkeun ya Allah lamun jalma maitna soleh boga amal anu bagus eta taneuh ngageroan heuy jalma soleh geura ka dieu geura ka dieu geura ka dieu cek eta taneuh
Iya kami letih ke kuari engke mah bakal dilegakan ku Gusti Allah sebab legana di alam kubur jalan anu soleh dilegakan ku Allah ti dieu ka Baitullah legana. Masya Allah boga amal so ja urang ieu kabihan ge hayang boga amal so soleh moga-moga boga amal so balik ke akhirat mawa amal cek si soleh ari aing mau amal saya cenah ya beak nu aing kabeh dibawaan cenah. Waduh, mau amal sarmin meren bahaji ya. Ya Allah. Ketika bro ceramah saya terasa bulan mulut pak. Ya Allah, jam muludan geus beres kamari di Pandeglang mah sampai tanggal 30 mulud. Ya Allah, laju eta kula sebulan mulut jadul ada 80. Jeung iya ya kuari silih mulut aya keneh 90. Mulut silih mulut Jumadil Awal sampai tanggal 20 kabeh muludan. Anta kieu nu geus 120 tinggal 80 deui. Moga-moga kula sehat. Maju bae pantatangga kula ge deuleu cenah deuleu Abi Haji Madak isuk berangkat edan cek tetangga kayak balik di cenah edan di tanggal hiji cenah deuleu edan ih aing nu cara mah dia nu edan tetangga cek sakieu tukang cara mangenaheun kakak nu ngeunaheun mah gek balik der be mau berkat kungku mau parcel beri gede mainan menang milik Masya Allah dupak lawang jeger mak boka parcel dulu tuti Cindang Sari nyanu ata nyanu asa komplit dulu boka makanya lempang mana cek pemajikan anak ulah parcel motor di mana motor ayo motor ketinggalan tak ku atoh nak makanya tuli kilo itu jarak kita waktu balik dari mana nyokot motor panitia gugorowokan ieu motor saha cek panitia penalpot eueuh plat nomor teu kaharti lampuna ge eueuh hei poara eta tetangga kalaka kitu ngomongna deuleu cenah Bahaji balik bidak meneting cenah numpukna naon numpuk kejo mun kejo mah heuh numpuk. Ya Allah para hadirin darbe para jamaah sadaya nya coba eta kula isuk lempang peuting datang isuk lempang peuting datang kadang peuting deui ngendong deui heh ieu aing dipikir alabatan tuyul ieu hirup ngeunaheun di mana ih ngeunaheun cuk saha kula macan muludan ieu pribadi mah kakarake masyarakat kamari aya meureun 3.500 mah ngan kula nek muludan tanggal 23 Oktober Rebo malam Kamis malam Kamisnya ieu Rebo malam Kamis tanggal 21 silih mulud kadar itu kula diondang resmi ieu ayo diondang datang ka ditu ulah mau naon hadir be ka ditu ngan lamun datang ka ditu teu manginana ulah nyalekeun aing ja teu mau naon ieu geus mun hayang aya nanaon di ditu kudu ti deuna kudu mawa nanaon engke di ditu ge aya nanaon lamun ti dieu teu mawa nanaon ulah nyalakeun kula mun di ditu teu manggih sabab ti deuna ge teu mawa atuh jata koloteun hirup datang ka ditu muga-muga kula sadia sangumah sadia kula kejo mah ngan teuing berkat mah nu penting kakak nyatu be ditu geus atuh nyatu gek diuk dengekeun ngilu tahlil jeung haul indung kula haul umi kula nu katilu muga-muga dihampura dosana nya amun kamari aya 10.000 nu hadir jaheul jalan jeda lalahar kabeh hop resmi supaya nya diondang kula ngondang kula mah kan ditu ja bebas untuk umum silakan ngan tadi kudu diperhatikan eta omongan ntar tadi ngomong bae jeung Ki Muslim tiap tahun kan itu alhamdulillah Ki haul umi gitu kan bari mulu dan bari haul umi mangga bisi hayang ka ditu silaturahmi
kula ngantos tanggal 23 Oktober 20 hiji silih mulud malam Kamis isukan hareup malam Kamis hareup deui tah muludan nu kula kareto iman nya heeh kan tadi teh perhatikeun omongan nu tadi mangga jaseur dibayar ti Cikotok ti Malingping sabaraha ti Cicimeut alhamdulillah wal hadirin kula leletikan sadia keur wa amma bi ni'mati rabbika fahadits insyaallah kula babarengan jeung santri kula jeung santri alumni ti Malingping ge seueuran kitu ti mana alhamdulillah maksudna urang ngahadiran muludan be di ditu oh ieu lemur solok jengkol Imana Haji Jamaluddin di dalam majelis san anggeus ada karunya bantuan Abah Hajinya bah awas ya Abah Haji contoh kali itu ya diantos sehat moga-moga sarehat calagur ngabring ka ditu panggilnya kula ayeuna ti mana kula ti sidang sari Baji Ogra dahar coba balik itu kula mah moal ditanya mau naon henteu tanya kitu moga-moga pakabean panjang umur tiasa hadir kana kula ka ditu atoh kula lamun bapak ibu daratan atoh bunga Masya Allah sebab eta mah muludan kabehan kula sering ngomong dang-dangan kula tiap tahun ngayakeun muludan teu kudu diondang datang ka imah kula terbuka untuk umum teuing teh teu moal naon ge ngan lamun di ditu teu manginanan ulah nyalakeun ku kula mudah-mudahan orang hayang berkana maulid amin sabab cek imam cek Syekh Nawawi tanara kieu ya lamun urang ngahadiran muludan naon nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah tah ieu bapak kudu hadir ka dieu hayang naon cukup bapak jeung ibu anu terang dina hate ibu jeung Gusti Allah ya Allah Gusti salaki ya Allah nguseup bae ya Allah contoh ieu mending mun bebenangan ya Allah ieu teh bebenangan ya rokok bose emang ngahutang geus 4 bungkus ya Allah aya bebenangan teu nyaunggal peuting di ngusupna ya Allah moga-moga sing potong bae kendurna ya Allah si gagang sing potong kendurna sing pegat ya Allah ulah ngeusup bae kuat unggal peuting ya Allah mending mun saminggu sakali mah ya Allah lamun di Jawa Timur aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan jaga kali ya Allah geura hayang naon salaki hayang soleh anak hayang soleh geura ya Allah tadi kula manggeus niat imah ya Allah abdi nu kahiji bade ngahadiran sejang ngahadiran muludan ka lembur Sindang Sari abdi ya Allah hayang dijadikeun jalma soleh anak abdi hayang keturunan saleh abdi hayang diberi taufik hidayah hayang diberi ilmu manfaat awak cager panjang umur jembar rezeki cek ulah kitu tadi kula teh mah mamang jojong bae mamang nu kadua kula ijabah undangan ti panitia endek ngilu muludan nya ijabah undangan kitu barang eta keterangan geus kanyahoan ku kula kitu ieu keterangan ieu ulama kitu lamun kehadiran muludan teteh turun giek beh nah kamana teh kehadiran muludan dia geus niat geus aing cek Abah Haji Jamal ge teh kamari laju di hayang naon aing mah salaki aing kunaon kan urang da bae ku ari laju dia ngadoa ya Allah moga-moga sing ulah pukuhkeun tah ka si eta berkah muludan ya Allah ya Rabbi abi yakin ya Allah Gusti hayang naon ya Allah Gusti keturunan abdi sing disarolekeun sadayana kitu ibunya pertama urang hayang dibere topek hida nu kadua hayang dihampura do eta karek nu katilu kok hop hayang naon sebura naon boe eta bakal dikabul ku Allah nah iya ku hebatna gedena ganjaran muludan tak urang nu mata kudu muludan kieu deui Pak kada jam 8 mak jam modar meureun mama eta mah ku ada jam 8 aing kada kemanggih naon ieu negara Malaysia kitu nu terakhir ya nu terakhir geus moal dileuwihan deui moal
Moal beneran kan minta tambahnya. Nu terakhir ya. Bros bejela masuk kalian kubur ya Allah Rabbana Karim. Memeh mungkar nakir mere pertanyaan ka urang, memeh datang malaikat mungkar nakir, aya malaikat heula nanya nak kieu ya. Cek malaikat, ya abdallah wahai hamba Allah, man hadar rajul, saya lalaki, maksudna kangjengna, maksudna kangjeng, lamun eta jelema sok muludan, jelema rajin maca sholawat, jelema rajin sodako maulid, rajin berjamaah, rajin ngaji, bakal jawab eta jelema. Malaikat, hada Muhammad bin Abdullah, hada habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad. Ya Allah, urangna senyum, rasulna senyum, kenalen ka urang ya Allah, ya Rasulullah, ya abdi umat anjeun. Heuh, cek Nabi aing nyaho. Tah rasulna senyum, urangna kenal. Intina urang teh tah supaya dikenal ku Nabi, urangna ge kenal ka Kangjengna. Lamun jalma nu sok muludan. Tapi lamun jalma nu tilok muludan, hadirin tilok maca sholawat, tilok sholat, tilok ngaji, maka pala hadirin teu bisa ngajawab. Ya Allah, mantak nu tadi teu bisa ngajawab, cek malaikat, ya Abdullah, sabenerna tempat dia di neraka, ngan anjeun bisa ngajawab, titah dipindahkeun ku ari tempat anjeun ku Allah ti neraka kasur. Tapi lamun jalma munafik, saya cek malaikat, saya lalaki. Duka malaikat abdi terang saya tanya, hei hamba Allah, lantaran dia tidak bisa ngajawab, tempat dia di neraka, kuari mah tempat dia lebih ngajeruan di nerakana. Naudzu. Tapi lamun jalma kafir dibere pire ku Allah, geus urang ieu tujuan muludan supaya bisa dikenal ku Rasul. Ieu kuari keur ngeusi formulir ya urang. Keur ngeusi formul supaya urang kenal ka Nabi, Nabi kenalen ka ur. Nah, laju kumaha tuh geus kieu Kiai, akhir zaman dunia geus model kieu. Dangukeun, nu pejabat teruskeun ngajabatna, nu tani teruskeun tanina, anu dagang teruskeun dagangna, ngan mihape salat ulah tinggalin, mun bisa berjamaah, mun can bisa ulah sampai ninggalkeun salat. Wayahna ngaji saminggu sakali, ulah sampai ditinggalkeun jeung tatangga sing alalakur, sing balalager. Hadirin wal hadirat, urang kudu daek tutulung kana jalan kabagusan jeung tetangga jeung dulur, ulah saling goreng sangka, ulah saling gorengkeun, ulah saling bebeskeun. Tetep urang butuh kasasama umat Islam. Nu mawi cek Nabi, syafaati likullil muslim, syafaat aing jeung seluruh umat aing anu Islam. Mudah-mudahan berkah muludan urang ku Allah hiji diampura dosa, tetepkeun iman Islam, dipanjangkeun umur urang anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak sing saroleh tur solihah, rezeki sing berkah, sehingga orang kabeh sing beri sakamarkah. Mudah-mudahan hadirin berkah muludan urang sadaya nu aya di dieu sing mautna husnul khotimah, jaga disafaatan ku Kangjeng Nabi di poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, amin, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal mutamassikina bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaatih, Allahumma ja'alna min ahli syafaatih, Allahumma ja'alna min ahli syafaatih yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma hasil maqasidana bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadikas salihin was salihat bijahi sayyidil barayat wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.